Editor Bay. Gen Z. Iya teh, aya we ROP nya rame oge ya teh. Ampun. Betul ieu segala alat-alat nu koyo teh. Abang pada ngasapi? Oh. Ada toyong cip kopi. Aduh, kalau ngasapi teh. Ini teh tadi jangan ieu geus asa naon. Asa. Pada kopi, pada ngasapi, pada ngajentreng. Oh, setek. Ya, Pak Haji Nasional. Aku Pak Haji Masian pada setek setengah sewa setek teh. Ya. Bios atuh kitu aya apa? Eta Masian setek oge. Aduh, kira aku mau direk setek Pak Haji. Sampah atuh Pak Haji. Kumaha cenah eta teh? Ya, lain rek nawaran teh kopi. Bisa rek ngacapi, ngajentreng, lagu apa? Oh, kan caruman. Saya aja lawan jadi ayah sangun wae di ditu aya beuneunan gitu tapi dah tahun jangan di ditu manawi gitu ya. Nah, tapi aya mama enggak gitu kiat ya. Hafal. Atuh nuhun Pak Haji sateu acara ge atuh nya teh pada si kopi teh berbagai rasa. Yo, lain rek ngasapi kopi, bisa rek ngacapi, ngajentreng, lagu apa ieu? Oh, gitu nya kayak tahu rambut teh dari Pak Haji menawaran sangu. Ai itu mah cik ya biar kacapi biasa Pak Haji. Kita deh oke nawaran ngacapi, bisa ngacapi, ngajentreng, lagu apa? Oh, nya sok mana atuh bade nya naci kopi jeung sangu mah di atasannya mau apa di dieu. Dasar ya bisa abah teh, rasa liwat, aduh malah naikeun si kopi, ngacapi teh. Alhamdulillah euy poin geus ini tuh aya ka dapur